Ba pangalakan sampo. Oh, aya nu pire di mana nu pire? Makanya nyaho nu pire nya kumaha make apa nu pire maneh? Lin aya nu pire. Pangalakan sampe tuh aya nu menta. Oh, pepeta aja. Banyak tuh aya pepeta mah euy. Aya anu pire? Kaharti henteu? Lain pepeta-peta. Pangalakan sampe tuh aya nu menta cetati. Oh, teu kaharti. Teu kaharti mah pas das. Da kudu dibarengan jeung pepeta mah jeung atuh nya. Jiga kumaha pepetana? La ilaha illallah. Lain pepeta. Pangalakan sampe. Tuh, aya nu menta cetati cenah. Rek ngin kicimpring. Oh, kas nu ngibing kieu bakat aduh eta mah. Berarti eta manehna rek hiber. Tah, meureun aya manuk mah hiber eta teh nyontokeun meureunnan cenah. Bi, aya manuk hiber ai ngibing kitu mah. Ngibing-ngibing. Leuwat pangalakan sampe. Ah, nu pire pepeta kalian ngibing. Aya manuk hiber atawa naon atuh cenah nya asa teu kahari kumaha ngibingna eta nu pire? Cing sakumaha? Ye, lain aya nu pire ngibing. Pangalakan sampe. Tuh cenah arek nyen kicimpring. Oh, kikieuan mah atuh ngadulag meureunan. Pan kamari Idul Adha meureun. Oh, jadi eta teh manehanana geus ieu, geus ti Idul Adha meureun sapeuting takbir ngadulag meureunan. Ayeuna maneh teu ngarti ngadulag meureun manehanana basa Idul Adha kitu ngalalakon meureun rame cenah meureunan ngararibing jelema basa urang ngadulag gitu. Ngadulag. Pangalakan sampe. Heeh, nu pire, bakat nu pire mah kitu. Ai tah pire mah kieu ngadulag teh Idul Adha kamari manehna teh kikieuan mah. Mana ayeuna nu pire teh euy? Ka dieu henteu hayang nanya Abah rek ditanya ku Abah mah. Ye, dengekeun lain aya nu pire ngadulag. Pangalakan sampe aya nu menta cetati cenah ek nyen kicimpring. Oh, kas ngibing mah lain ka lain ngibing meureunan. Naon atuh nya? Kas ngibing kumaha ngibingna atuh da kudu kaharti ngibing. Ngibing. Pangalakan sampe. Sampe dah kurang Oh, hese teu bisa. kieu ngadulag meureunan, ngadulag jeung kokol dihanap ieu. Oh, maneh mah atuh lain ngibing. Nu nakol kokol kieu meureun nu ngadulag kieu. Jadi manehna teh kieu kamari teh meureunan ngalalakon jigana teh euy. Ya, jadi meunang kabungah meureunnan nu pire teh teh basa takbir malam Idul Adha meureun bagean ieu jigana ngadulag jeung nakol kokol meureun atawa lalajon nu ngadulag jigana mah. Lain aya nu pire lala ngadulag. Leuwatkeun pangalakan sampe. Tah hese urang teh ti tadi hayo di kieu ke teuas urang teh leuwatkeun cenah ek nyen kicimpring. Lain ngibing da ceuk urang mah lain ngibing. Geus nakol kokol kitu mah, lain ngibing. Mun ngibing mah kikieuan yeuh, mun ngibing mah kikieuan yeuh. 1, 2. Ngibing leuwatkeun panganyambutkeun sampe. Oh, ai kikieuan mah eta teh kakecrek kikieuan teh. Ah, maneh mah jaya manehanana teh kieu atuh ai kudu disimpulkeun mah eta teh nu pire teh. Ngalalakon kamari meureun cenah basa Idul Adha rame euy ngadulag aya nu kakecrek, aya nu nakol kokol kitu. Ah, belegug maneh mah. Belegug ge. Leuwat pangalakan sampe itu. Heeh, nu Karunya cetati ek kicimpring. lain ngibing keukeuh ceuk Abah mah geus ngalalakon ngadulag eta mah nu pire gerajeg ajak ka dieu jeg. Geus mabaleng saliwang. Ajak ka dieu nu pireuna ku Abah rek dihartikeun. Ai lain ngibing atuh, ngibing mah kudu kieu 1, 2, 3, 4. Ieu mah kieu jeung kieu ngadulag eta mah kitu kecerek eta teh. Dasar si Amu teu paham kana gerakan tangan.